Mak, isu kan di tita rapat cenah ka sekolah. Wes rapat di wae. Dangdan sing geulis ulang ngerakun. Babaturan urang mah kolotna sok ti kagaraya ari rek indit ka sekolah teh. Da batur mah pantas atur garaya oge, da loba duit. Coba ari emak boro-boro keur gagayaan. Hayang udah kelek oge teh kaya kawarisan kabeuli. Heuh teu maksudna teh sing pantes we mah bajuna. Yo, mama dangdan oge teh kudu berlebihan, da geus good looking. Manya good looking karinyut gitu. Karinyut teh ayeuna, da baheula mah keur pungkur keneh. Emak teh disebutna oge Angelina Jolie ku batur teh. Angelina Jolie. Yo, sanajan irung sagede ku Up oge, kieu ge mantana Tommy J. Pisa. Wah, heuh nya. Heeh. Terus nah atuh makin menangkeun si bapak. Ah, apa sih meureun? Pokona mah isukan mah dangdan sing geulis. Ka eta dina panon ulah cenah ti kaharideung gitu. Ari ieu mah kurang hees ya teh mata kieu teh. Mikira naon atuh tika kurang hees. Teuing atuh tensi teh turun naik wae. Riut emak mah awake nyadari. Hees ge jadi we teu tibra. Oh, berarti eta mah kudu ngadar ieu tah. Naon eta? Black garlic ibnu sina. Ieu teh bawang putih tunggal anu difermentasi, Mak. Mantap warnana oge hideung. Tapi dah hideung-hideung kieu oge rasana mah manis, Mak. Siga urang. Terus ieu mah teksturna oge kenyal, Mak. Siga dodol. Yang naon kitu ieu teh? Manfaatna teh untuk menstabilkan tekanan darah. Alus jang darah tinggi, hipertensi, terus jang imun tubuh oge alus, Mak. Jadi nanti engke mau gampang gering. Tah, komo mama eta teh bisa hees tibra gara-gara tensi naik turun wae. Coba geula ngadah reta. Kete awak jadi seger, jeung hudang hees oge jadi harampang. Oh, kitunya. Tapi geus BPOM. Nya geus atuh, Mak. Kira kue mere produk menu can BPOM. Eta mah tos halal, tos BPOM. Jadi aman dikonsumsi oge. Oh, arek kada ieu coba. Arah tensi teh luhur wae. Jeung hayang geunah kana awak, arah hudang saretah rarampang. Sok atuh ngarawareg sarena. Ari awak jag-jag mah kana ibadahna oge jadi lancar. Heeh. Mak, Mak beneran lain mantan Tommy J. Pisa? Heeh. Mantan kabogoh lain, Mak? Mantan pembantu